tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Di hiji sakola SMP aya kelompok siswa jahil anu sok nenes babaturan sejenna. Nyaeta Syahidah jeung Maika. Aranjeunna resep mintak yang ngaganggu siswa nu lain. Di tas urang aya murid anyar. Peduli teuing kumaha teu ngaranna Bella. Naon ngaranna Bella jiga komodok kitu. Dewe mun abos ka kelas urang beres pelajaran mikir macem-macem ka urang. Syahidah jeung Maika nyian rencana pikeun made pelajaran ka siswa anyar. Bel sakola ngamimitian, siswa-siswa geus asup ka kelas iwal digeng kawentar. Sasa mereka biasa dengan buka pantun ala launan kumaha pamirsa kenang bade jadi pesan. Oh, punten perkawis harta. Mau deui. Oh, mohon punten. Sanggeus eta aya kepala sekolah asup ka kelas. Terus aya siswa anyar nu ngaranna Bella. Waalaikumsalam. Buat kali sadayana anu sapertos diinformasikeun dinten ieu bakal aya siswa enggal. Waalaikumsalam. Tepangkeun kami abdi Bella, abdi di SMP Negeri. Sanggeus pelajaran beres, waktuna jam istirahat ngajadikeun sakabeh siswa bebas tina pelajaran jeung tugas. Jeung waktuna bebas dahar jeung nginum. Teu nangkap teuing. Ini urang nganggo budak anyar. Tah geuningan, minta duit, tegaduh, baduh. Buru minta duit. Aya naon ieu? Tong kalari itu atuh. Sanajan murid baru oge, eta teh baturan urang oge. Gandeng bosan ngadengin lagi. Geus kacarlaluan eta mah ya mani oge ke perpustakaan. Hayu atuh, bela banding ini. Oh mun atuh bios hayu anin prima urang ke perpustakaan we. Fauzan, Anindya jeung Rima ka perpustakaan. Sedangkan Sasa jeung Maika ka kelas deui. Jadi si kata klaster saha anu capek. Mana geus mandi ka urang? Terus mana mandi ka urang? Sasa, Mika, nanaonan. Tenang naon Pak? Kita sudah di sekolah langsung menghadap tubuh BK sang kepala sekolah. Syahidah jeung Maika diparanggil ka ruang kepala sekolah di baturan ku guru BK. Tidinya, pihak sekolah ngabereskeun masalah anu ngabuli ka siswa anyar. Disaksikeun ku Bella, Rima, jeung Fauzan. Syahidah jeung Maika pada mamatahan ku guru BK. Sanggeus kajadian eta, Syahidah, Maika, jeung Bella jadi sosobatan.